7 balik isuk 7 balik ke subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang urang. Ya Allah, ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye. Kanyawan saya nyandung kan. Tah. Jeung deui maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah. Ih, hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana bihau kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokona boga maksud maca eta geus hasil teh bukan ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah daula syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai. Kabelah dituna maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33. Kan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakeun ka Abah. Kenapa itu maca eta seperti jadi kieu cek kan urang mah boga santri, geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu subhanallah 10 bae, 11 balik. Atuh ai henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah. Si mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 urang cenah ta'adub. Goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah. Nurutan sidina Ali gurungana. Teu tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33. Minimalna 10. Tuh kan. Terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 moal mah. Mal sakira ieu. Geus berkat aing sakira. Siapa belon? Ibadah tuh. Aju besi dipanjangkeun umur. Incu paeh deui sakira. Aing mah masih kene aya kene bae teh. Beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu taala. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkeun umur. Hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum. Kabelah itu nama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas. Laqad ja'akum rasulun nah, lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kena panjang umur. Nah, lamun urang sakali kaduana geus
salah ieu mah tereh ye. Tereh. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, babah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria. Cai sangarana. Ulah ditinggalkeun nya. Asal geus kitu bae geus. Karumpul kabeh anak itu bener bae. Eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali, dua kali, katilu kali geus teu kuat geus. Boleh tinggalkan? Eta Ki Khairun eta beneran ieu mah. Tapi lamun 3 kali masih lancar kene. Insyaallah sih cager deui cekeun teh. Insyaallah cager deui ini mungkin bener. Bener. Eta Abah Haji Khairun lakon jaku. Kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh. Eta kula nanti abah nanti begitu belah. Boleh tinggalkan? Panjang umur. Tapi osok kebenaran, bener. Kecenan J. Jelemana bisa kede sih ya ngobrol mah. Tapi cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat, nyesek teh. Tetep we sudah ditaringgal bener. Sampai kaduana. Entah kaya nu jiranna ulah minta cai ka kiai cikeun. Asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus. Geus tah ulah antepkeun lah cikeun teh. Ieu mah lamun jadi. Urang encan jadi mah ulah wakah. Urangna geus. Tadalna. Laqad ja'akum rasulun. Tereh ieu mah ya. Busiana eungap. Ulah sok-sokan heulanan. Wiridkeun ku sorangan we heulanan wiridkeun ku sorangan. Ulah wakajang tatangga-tatangga. Cobaan tuh nu menta nu naon. Nu menta nu naon coba. Asana isukan ya. Emang aing teu kuat laqad ja'akum ya. Ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang. Tek hadiahan abah hadiahan Ki Khairun. Tek osok kejadian. Padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener. Kayak nunggu kritis di rumah sakit ke badi ICU. Laqad ja'akumna lancar kene. Panjang umur insyaallah. Nu paehan nu mau cai. Tah hiji baca ya guys cerita ibadah bae. Cerita ibadah hikmah nama panjang umur. 3 kali ba'da subuh insyaallah. Mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap. Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma. Di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh magrib atau atas magrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkan daun anu dipake ka hayang kurang. Ya Allah, ilmu ye, lain nalagaan ye, ilmu ye. Kanyawan saya nyandung kan. Tah. Jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkan maksudnya bagus menurut Allah. Ih, hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu sadiqan kana bihau kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong
endek bener atau endek teu bener pokoknya boga maksud maca eta geus hasil teh pokoknya ya Allah sakitu doang dah isuk-isuk 7 soal-soal 7 Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengke mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini tah ka abah doyong ti abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan nu biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala 3 balik ta salat masyaallah aya anu diijazahan ku abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid bae ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula mun leuwih oh masalah cak abah leuwih mangan 3 bae heulanan ka suka hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka abah-abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da abah geus bagus-bagus ya kabah teh tuh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da buhu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun ngan nyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragam atuh sia mah geus ragak deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongeng bakat wa fi nawadiril usul an buraidah da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapoe ting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang
Hasbiyallahu lidini hasbiyallah hijid hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunyaya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani lima hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai non gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid genet ieu cenah kieu atuh kunaon teh difotokopi ke cerita heula ieu mah ke kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna ayat terakhir di surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab. Orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi, kelahiranana turunanana sakaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi aya teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh jarak masa anu lila tetapi urang dibere hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng teu apal tempat lahirna tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahal tete iman ya Allah ya Rabb tinggal mempertahankan iman keyakinan sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh teu rugi teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertahankan eta kajian teh ditembak enggeus kajian ditembak dibunuh kumaha Allah Muhammad iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi salam ya Allah ya Rabb tapi lamun urang ditilik wari saki informasi geus poharana dek neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik ambalaya tapi itu diberi hidayah mah hese nu mantak peperangan multi nasional Baghdad genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah ingetkeun lain rek nyaritakeun peperangan, rek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, "Bagaimana Gus tentang perang Baghdad?" "Ngapain kita bicara Baghdad? Udah enggak usah diikuti. Bicara kita aja negara Indonesia." Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Teu paham orang tentang Baghdad mah. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge mah geus. Dagang jengkol mah geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad mah tuh. Beuh, Mang Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional Inggris, Prancis, Amerika.
lain lalangan Jerman milu kabeh lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa dihantam lagi kulobaan menang teh nu lobaan can sebab naon nu dipake ka hayang kumanehna kilang minyak dibom lagi kurang Irak sorang per detik ieu naon meunangna hanya menduduki urang Irak lagi di nya teh gigideug bae negara-negara aing diusir deui sia ku aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman teu nyaman urang Irak mah kajen teh paeh moal ditinggalkeun ku aing negara aing naon bebeunanganna teh bebeunangan nu deuk dimasalahkeun naon kuari nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam per detik ribuan tentara nu asup Islam urang dikaburkeun teu meunang nyaho nu potong leungeunna nu eueuh ceelian nu eueuh mataan anu tanpa daksa teu bisa lempang ku di Amerika ribuan jelema asup Islam Saddam Hussein wasilahna urang mah kan teu nyaho informasi nu sabenerna kula ge jawab teh ti almarhum almarhum Gus Dur udah kula nyaritakeun Baghdad saya pagawean urang bae cenah moal kaotakan busia ye sakolan teu daun teu nyaritakeun Baghdad ulah gitu Gus atuh kayak meresep bae tapi emang gua Baghdad bah negara 1001 malam emang kumaha sabaran nabi anu diturunkeun di dinya lain sembarangan negara teh mah negara kuno Amerika negara anyar Inggris negara anyar kalawan negara kuno menang teh gan sakadar di mata dan mengklaim hasilnya datang ka kuari ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula ti mimiti khalifah kahiji khalifah kedua dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein nah naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah oyang negara kabeh ku Saddam mah kumisna bisa gede bisa leutik Saddam lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh di satu sisi urang resep di satu sisi urang sieun kan aing neuleungan eta aing resep aya tapi sieun aya sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu komo jeung jelemana tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu teu diberitakeun kan kitu-kitu nama kaistimewaan jeung kemaziahanana sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah moal bisa ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge teu gara-gara cara Saddam teh kitu tuh ya Allah ya Rabb nah ieu mah keur carita hidayah melalui peperangan ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese eta mah nyaritakeunana lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Naon jang ulah. Bingung kan Amerika. Urang kasus ka ditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan, tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad.
tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang orang Baghdad mah iya itu per detik ieu apakah kacau orang Baghdad. Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa orang Baghdad asalna orang Amerika geus ih ngerti di berita-berita negara 1001 malam Baghdad deh. Pokoknya mah urang-urang menceritakan Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namakeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan mesti Baghdad namakeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan can selesai sufi mah. Ketika geus selesai doktrin-doktrin namakeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti. Dua negara Uzbekistan Baghdad Uzbekistan Baghdad dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup titik. Henteu perang geus sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang Baghdad kuari Amerika ngabangun orang Baghdad geus kieu bae bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia. Orang Baghdad mah geus kitu saya diciptakan untuk perang. Indonesia lain kita diciptakan untuk korupsi. Jangan tinggalkan korupsi sampai mati bawa mati. Dia tuh sabodo sia aing mah dongeng doang ja korupsi teh naon teu jeuh aing mah korupsi na mana aing kira mun aya mah tundeuk sarua ja aing bangsa Indonesia. Sial sia nu sial. Iya iya bentar ceritakan peperangan anak capek mengikuti orang. Wow tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi ku ulama-ulama ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika. Aya kekuatan anu terselubung, aya kekuatan anu gaib, aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana. Bom Baghdad bom, tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam. Masya Allah karim. Eta ngadoana ge kan Saddam geus kitu. Selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah? Bukan untuk menang dan kalah, tapi dakwah saya selesai apa belum? Kula lamun maca doa Saddam Hussein geus kitu teh sedih kadang-kadang. Naon sedihna? Henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh. Tugas saya selesai apa belum? Etalah keistimewaan Saddam Hussein. Diabadikan bongkar kubulan Saddam, senyum Saddam. Ya Allah ya Rabb, anu geus dibunuh Saddam teh naon kitu ngaranna setrum saya kapaehna Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah teu dicaritakeun. Setrum deui Saddam, di dia. Allah ingat ke Hajjaj baheula. Allah selesai sudah ya Allah tugas saya. Tek, hai. Bikeun kubur. Gali setelah 1 tahun. Ngeuk diabadikeun senyum, seungit. Caririk sa Baghdad kabeh. Henteu rek caritakeun naon deuk caritakeun teh. Hidayah bangsa Baghdad, hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah. Di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam, tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah. Sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah. Ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha? Batur Siang.
Eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh. Nah, ieu kan diperkirakan dek asup Islam ayeuna. Dek asup Islam. Ahok teh eta kuari teh. Wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak endeu. Tuh, tak lamun kejadiannya na asup Islam. Wallahu a'lam. Iyalah rahasia Allah. Kamari sandeg-degen henteu deui. Kuari rada hanet. Ente mencan nyaho kan kuari perkembangan Ahok. Ya, tinggalin zaman sia mah tuh. Ya, mengikuti corona bae corona. Ahok ikuti ku sia. Ya, hampir kuari teh deuk asup Islam. Ya, perkembangan politik teh ulah leleluarna doang. Jerona keur kumaha ieu nagara teh sampikeun duit aya naon nih di jero teh. Kekacauan dan lain sebagainya. Eta mah urusan lah. Tapi ieu teh di jero da aya naon yeuh. Menteri ieu dan di jero teh keur pasini. Pancen kieu emang usah ka ditu lelebah mangsia. Udakeun aing segala naon. Tah make jas teh eta tah aing eta. Di mana cenah kieu eta keur nikahkeun teh. Siapa teh nyaho urusan anak. Teh nyaho aing mah kedelu beungeut teh bae teh nyaho kaler kidul sampai. Geus aing resep ya ngajen geus kieu resep. Jeung nu barodo ki resep. Gas, urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah. Penting salamat bener teh. Daripada nu palinter kabalinger. Ye, geus informasi setik-setik we ulah loba-loba informasina. Sakitu bae heula ke minggu hareup lain deui ge. Aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit. Bos Indonesia, terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman. Tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia. Nah, nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang mah ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam. Cek anaknya jangan bah. Enggak, kamu juga harus masuk Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam. Saksikan oleh kaum sekalian. Bapak mau baca 2 kalimat syahadat. Beres baca 2 kalimat syahadat, menang 1 jam mati. Di dunia sugih, di akhirat ke sorga. Senep urang eta Gus. Cek nafsu urang, tapi kan rahasia Allah eta. Masya Allah karim pohara jasa. Perang Palestina ya. Perang Palestina dati itu. Ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun. Kena tembakan muslim. Masuk rumah sakit. Kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese. Ya Allah ya Rabbi hidayah. Menang 2 poe. Dah ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Kamu kenapa muncak bahasa urang mah? Saya sakit. Sakit kenapa? Sakit tertembak. Oleh siapa kamu tertembak? Oleh pasukan muslimin. Beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir. Emang kenapa? Orang muslim itu tidak ada kejahatan. Ini siapa? Saya ini yang dibanggakan dan diinamani oleh orang-orang muslim. Yang bernama Muhammad ya iya. Langsung pelukan dina ngimpina, langsung masuk Islam dina ngimpina. Ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut, tembakan sat, hudang cager, langsung nyana baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dokter kaget. Ina naonan. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, sudah keluar la ilaha illallah, la ilaha illallahan. Hampir ditembak di rumah sakit. Jangan, coba biarkan. Kita tanya dulu ada apa. Begitu ditanya seperti apa? Dibukukan. Kukula boleh bacakan bukukan. Bahasa Inggris masalah. Ya Allah ya. Iman cerita naon lain cerita naon hidayah. Datang teh melalui impian. Lu tadi melalui penyakit, tadi melalui perang. Maha kawasa Allah. Tentang urusan Allah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha.
jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi paman sorangan anu urusan Kangjeng dedeheun nyaheun Kangjeng Nabi kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah nu penting mang iman ka Allah iman ka kaula teu cek mang ya Allah bersorangan nu dipake ka dedeh ku nya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah. Nah ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah, dilahirkeun di Mekah, digedekeun di Mekah, diutus di Mekah khusus ka para urang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng, anu apal diutusna sebagai Rasulullah Kangjeng. Turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah, urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilat. Aya naon cek Kangjeng? Kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad. Cinta kami ka dedeh kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun. Anjeun teh sumping ka dieu betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad. Cak Kangjeng Nabi naon dipake ka hayang ku anjeun. Natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat, di dunia mah jamual lila. Dulur urang, anak urang, incu urang geus mararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat. Ya Allah cek Kangjeng Nabi lamun eta nu dipake ka hayang siap turunlah ayat ieu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wahai orang Arab, yakin nyata jelas, yakin geus datang ka aranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh. Maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia. Bari apal anjeun kelahiranana, bari apal turunanana, bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun. Azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wahara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan aranjeun kabeh, anu jadi kabeng berat anjeun, anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz. Artina aziz teh berat. Hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan. Hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet. Hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan. Dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia, diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit. Pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi. Ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui. Ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung. Ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat. Ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika neuleuh umatna ngarasa berat teh. Masyaallah. Nu mantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati
lain inget ka sorak. Ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu, bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat. Ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan, datang ka ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim tipoleset terayangan munggeun Kangjeng Nabi, berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam. Ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa. Azizun alaihi ma'anittum. Masya Allah bahara luar biasa. Tayelan ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta. Cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan, panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh. Geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ke sorga. Iyalah jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan. Panggihan kula di mizan, panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula dia azizun alaihi ma'anittum. Ngarasa berat ketika umat manggih ka berat teh. Ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum tur kaseng serem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu kenayen menang pituduh aranjeun kabeh anu pohara jadi kamemet, anu pohara jadi kahayang, anu jadi kepikiran perdetik-perdetikna kaseng seremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karanjeun kabeh khususna urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng, anu nyaksian sepak terjang Kangjeng, anu apal turunan Kangjeng, anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng. Umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng srem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh meunang pituduh kabeh. Masyaallah. Imankeun ka Allah, imankeun ka kaula sebagai rasul Allah. Ulah datang ke salah ngimankeun. Oh, dari penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi. Nududuhkeun bahwa Sang Maha Khalik adalah Allah. Nududuhkeun melalui kaula syariat-syariat. Nududuhkeun melalui kula karena berbagai hakikat. Kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh. Kula hayang kaluar tina hidayah. Harisun alaikum. Numantak diteruskan kuari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasar hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep. Ieu kiai anu bahaya nu kos kitu. Anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum. Kasang serem hayang menang pituduh. Ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu. Aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka. Aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang. Wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha. Urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat. Sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim, mawa urang ka masjid, mawa urang ka pengajian. Sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes, dibawa ka tempat judi, dibawa ka tempat zidah, dibawa ka tempat mabuk. Naudzubillah min zalik. Itu dibawa ieu teh urang teh. Masya Allah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun, bunga urang harisun alaikum. Dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum. Dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat, nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh. Keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah. Dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi. Aslina bahkan seperti eta aslina. Masya Allah karim. Urang teh ieu teh
henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat dibawa ku malaikat ya Allah ya waful mujrimuna bisimahum bakal kayawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda yang ciri-cirina kadorakaan jelema patukhadu bin nawasi wal aqdam diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bin nawasi wal aqdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna masyaallah karim eta teh cek Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam tapi jelema anu bagus mah arifu fi wujuhihim nadratan naim jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan naim cerah ceria dibawa ka pengajian kajen teuing teu dahar heula kuat ngan geus deulean jembal kiai loswat cenah cekeuna ieu demo sia ka aing nadratan naim masyaallah sakedeung deui salat terus baca Quran wiridan kajahoan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka haripu fi wujuhihim nadratan naim moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji sebab naon turapul mujrimuna bisimahum patukhadu bin nawasi wal aqdam deukeut ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur ji deukeut ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha teu jauh nya deukeut ka masjid teh eueuh antara imahna jeung masjid tapi teu jauh tilok ngitungan tiang masjid nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihangna aya 10 berarti nu gaji 10 teu ya tuh kan tak ieu teh maksudna teu kajahoan ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kajahoan nyingrai di dunia keneh urang ku ari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil urang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula emang henteu datang beda ngobrolna hese tapi pan orang jeung santri deui mah geus sia tinggal nakolan we ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi urang ngobrol jeung polisi deuk ngobrolkeun naon urang mah ngobrolkeun bintang jajang naon bintang urang mah hayu coba hayu ngobrolkeun balok jang naon di mah ge ambal aya balok teu kapake tuh balok teu urang bisa bingung urang ya urusan sekolah teh jaho urusan tahapan derajat-derajat teh jaho urang mah diajak ngobrol ge lah sapira nu kos kitu babaringan teu hayang nyaho sebab naon sapira kos kitu jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulana urang sa mobil jeung DPR deuk ngomong naon aya kecuali Ki Fudoli lain deui teh mah nama emang semi nya nama tuh bisa teh mah ngobrol mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago nyana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia barang penting aing ngadoakeun atuh aya bae ku kucuran sia ka aing saeutik kiai goblok beureun teh nya teu bisa urang ngobrol jeung DPR teu bisa nyaritakeun perkembangan politik yang teu bisa ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisima DPR jeung DPR bangsa ahli neraka PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok mana nu benerna heulanana tuh teu bisa urang tapi kan urang ge ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodo ngeunaheun teu ngeunaheun sabodo sia ngaji los teu ngaji los moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los geus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae rantai ku aing anak aing sia ngaji sia doan jeung aing bal bisa tetap sebab lah sebab nu dideuleuh iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan
nang saha mere sodako paling 5.000 dah geus teu kudu mere sodako geus bawa deui duit sia jang sia ka ditu geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soalnya lagi pudoli teh sok hayang bae nya teu kudu aing mah mulia lain jaksia agung lain jaksia sugih lain jaksia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres bayar hutang sia bae heulanan ka ditu ye ieu majelis sakieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah ya siapa dia kayuhan ngeunaheun tah gas besok mah nun teu mayar di luar ngajina sia cenah jeung kiai mah juga orang tungtungna ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu mah jelema teu bebeja acan geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar ieu teh beakna kuari 16 miliar encan anggeus munarana bakal munara Banten itu encan bangsa 5 miliar deui aja nang di mana kieu deui teh sawa mikiran kain teu kudu mikiran Allah sugih kiai atuh susah aing mah ieu mah lainna naon ieu dek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim kasang serem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar mantep cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biadi selama lamun ada munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara ki pudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu lain dakwah teh pokos kitu usaha tuh ieu nu bener sok aju kasinggung atuh lainnya na bae sia ge sarua ulah atuh urang dibayar tuh dibayar ngocoprak we terus bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh tah urang ka pasar kemis mawa salon saudara-saudara sekalian saya datang ke sini untuk minta bantuan jepan goblok atuh suka teh deuk dakwah horeganan masjid jan anggeus teh beres sama kos itu ulah dakwah fal yughayyir biliyadi wa malam sati pabilisani wa malam yasati papi qalbi lamun teu bisa make qalbu urang wa huwa adaful iman pang handap-handapna ieu sapeker dipermasalahkeun ribut gede tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun je padieu naon ieu fitnah gede ieu teu kudu dimasalahkeun tasawuf atuh fal yughayyir biadi wani nyana radio tatangga dibantingkeun TV tatangga dibantingkeun kunaon aya nu liwat dadana muka nyana ngahenen bae je tadi mah rada gede teh mah tinu imah rada gedean ieu ya goblok kiai goblok gantung kabeh kiai kos kieu ya masa gerberatan eta tah ndek dakwah nih bener dakwahna namun urang teu kuat fa biqalbi geus bae kuat teh ya Allah ya Rabbi nu di imam hepe siapa lain dakwah pikiran nu di imam betul kan nah iyalah dakwah nu mantep urang dijadikeun kiai ku ari dihormat ku jelema dibule ku jelema diagung-agung ku jelema dibuya-buya di dunia ya di akhirat teh salamet tahun henteuna datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna ku ari mah dikiaikeun ku ari dibuyakeun ku ari dimamakeun
tapi di hadapan Allah sia dibuya-buya teh, sia di mama-mama. Ternyata eta munkarat sia henteu ngomong-ngomong acan, bahkan hate sia resep sia. Aing nyaho sia ku aing dikiriman awewe baheno. Aju sia teu dakwah. Tuh kan, urang mah ya Allah ya Rabb. Tatangga hajat nanggap orkes. Aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan cak dia. Goblok pada teh sia. Di dunia orang dibuya-buya. Sabaramu sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda. Bisa diantep teu ngomong-ngomong acan. Dibuya-buya orang di dunia, tapi di akhirat ternyata orang diseret patu khadhu bin nawasi wal aqdam. Dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai. Embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun diberi paling 1 juta 2 juta ya udah getek yang mau diberi kos gitu buat panas di akhirat ke neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak kemana pun namun leti kos gitu kan tolak guys pokoknya mah lamun anu merek bangsa 10 juta gitu guys sepak habak bobalkan kabegeutakeun sia ngajakan neraka ke aing sia tambahan itu beres tahay udah lamun pikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae geus ditanggap teh ditangkap ngomong bae kege moal kebal bakal grogol kunaon teh jalan-jalan teu eureun-eureun reman teh sungutna ya itu mah tugas orang tapi disesuaikan ya nailah yakin jelas jata datang karanjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi manitum harisun alaikum tinggal bil mu'minina raufur rahim walanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin wallahu alamu bimuradi engke urang tekan kiamat sanggeusna kiamat tiupan pertama kangjeng malaikat Israfil alaihi salam niup jelema teh kakaler ka kidul kawetan ka kulon lulumpatan anu keur nyusu anakna dibalangkeun budak leutik keneh kakarak leumpang geus suisan kobo aki-aki mah modar di dinya geus aki-aki mah teu kudu kiamat ku ari ge titah leumpang dinu panas engke oleng gejebur sorangan mentak lamun perangnya nama engke ku Amerika ge moal ditembak moal nya perang tutut hook senjata nembak nu kieu cek antepkeun lupat sia lupat di kieu doang moal ditembakkeun hook luru aing geus sia budak beladik goplak nu kan bener kan paeh sia nama aki-aki tekudu di ansongan senjata aki-aki mah ansongan sieni urang Lampung ayo saya kena naik paeh di luhur bateung nah ieu ke kiamat beres parae ganti bumi rata gunung Masya Allah mentak kurang lamun jaritakeun ente nyangka gunung teh bakal na angger horenganan tamur meresahab gunung nuku urang kaciri teger watarol jibala ente neule gunung pajar ente mah gagah tegak luar biasa horenganan gunung teh lempang tamur meresahab percis
okos mega bae lempang gunung gengke bae lempang yuk ku balikat isapet lelempangan kali kakak aju wataral jibala qamidah disangka gunung teh teger kuat horenganan tamur marasahab leeh nana gunung sakitu tegerna leeh kok masih Juned ajur ganti rata laut gunung kobe wah geus diterjemahkeun ku Raden Oma Irama kiamat terjadinya ada jadi presiden. Masya Allah, gunung-gunung yang tinggi menjulang hari itu akan dimusnahkan. Wah, pohara jasa. Masya Allah, lautan yang dalam sarua bae eta kos kitu jana beunang di Quran masalah eta. Ya Allah, ya Rabbi. Beres kabeh. Ku hari hujan, teng tiup roh ku malaikat Israfil. Saat merelentis kostoge cal roh ararasu ngeguh jelema nu tadina sepi eueuh sasah wabeh poe kullu man alaya fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal kullu man alaya fan wabeh aya di bumi langit rusak modar kabeh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hanya Gusti Allah sorangan nang tangan Gusti Allah limanil mulkul yaum can jadi raja apa ieu raja Mesir raja Mekah raja Yaman raja Indonesia udang ngaku sia jadi raja kayak udang Jokowi udang Prabowo udang cak Prabowo hirup kene mah can nyaho bawa jadi henteu itu bayar turun geus. Coba Soekarno udah kayak dia udah ke Pak Harto udah Gus Dur saya kan dilengserkan cek Gus Dur ya saya emang gak ada tanggung jawab bukan dilengserkan kalau saya lanjut baru saya tanggung jawab untung saya dilengserkan ya udah cek malaikat Israfil tenang Dur Masya Allah tantangan limanil mulkul yaum geus beres kabeh harirup giring ka mahsyar timbang amal timbanganana kos timbangan emas aya talanjuhan aya jaruman aya cecepehan cecepeh nu sabelah langit jeung bumi mun dieusikeun kadinya asup nusa belah deui geus teu kabagian jadi wakadegeun di asup ngun ku gedegeunana cecepeh ari nu deuk ditimbangna segede Juned leutik kan ku gede-gede amat deuk ningalikeun jeung nembongkeun ka maha kuasaan jeung maha dahsyatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wih, jelema dikiring di berbagai negara kabeh ka mahsyar. Di mana letak mahsyar? Letak mahsyar teh Masjidil Aqsa. Berarti di itu boga sejarah dunia, boga sejarah di akhirat ge boga sejarah. Masya Allah karim. Iyalah, nu dek dicaritakeun. Langsung jelema kabeh. Malaikat Jibril cicing di tengah. Dihareup Kangjeng Nabi urang. Malaikat Jibril Mikail di belah katuhu. Jibril Mikail Israfil belah kenca. Anjing Nabi dihareup plak. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Cek Gusti Allah aing bakal nanya alladzina ursila ilaihim ka umat-umat anu diutus para rasul. Ndek ditanya teh an ijabatihim ar-rusula wa amalihim fima balagahum tentang ijabah ka para rasul jeung ngamalkeun naon nu disampaikeun ku para rasul ka maranehanana. Masyaallah. Di samping umat nu bakal ditanya walanas'alannal mursalin. Yakin
kaula nu agung bakal nanya deui ka para mursalin utusan-utusan ditanya anil iblagi tina nyampekeunana. Ya Allah ya Rabbi, wabah ditanya bari pertanyaan teh sabenerna maubalana qusana alaihim biilmin, yakin kaula bakal nyaritakeun ka umat ka para rasul, kula bakal nyaritakeun biilmin dengan kanyaho jelas nyaho wa makunna goibin jeung kaula teu gaib. Teu nyahona kabeh nyaho ngan tetep ditanya bae. Pan jelema ditanya teh aya nu nanya teh nyaho, nu mantak nanya ge pan teu nyaho mang. Kaula ieu deuk ka Bandung, hayu ieu jalan deuk ka Bandung jalan mana? Bener-bener teu nyaho berarti. Kaula mudik, ieu milu mudik deuk ka Jawa Tengah, Pak, deuk ka Jogja, jalan ka mana? Lontaran loba jasa, ieu itu Jogja. Ka belah dieu manggih deui Jogja kanan, belah ditu ke manggih deui Jogja kiri. Bingung aing mah ieu. Jogja deui. Belah ditu tek Jogja deui. Isi jalan lu mana? Dek ka Surabaya teu nyaho nanya. Atawa nyana nanya, Pak, ieu teh kula teh dek dagang ieu cara dagang teh kumaha? Ieu modal da sakieu dek nu didagangkeunana ieu nyokot teh dieu supaya teu nyaho nanya berarti. Tah, kula teh hayang kawin. Hayu, hayang dek nanya bae ieu mah kira-kira kumaha ieu kula lamun kawin. Atuh babari, modalna boga henteu. Ulah bakal hayang kawin sia teu boga modal mah. Nanya teh teu nyaho. Biasana nanya teu nyaho. Aya jelema nu nanya ngan aing mah sabenerna mah nyaho, ngan nanya sote aing mah ngetes bae sia teh nyahoeun tante. Padahal mah nyaho ye, kos ka budak tanya, "Ceng, 2 jeung 2 sabaraha?" Geus nyahoeun nu nanya na mah. Ngan ieu dites, 2 jeung 2? Cak bapak tolol sia. Kudu ngabalikeun deui ka aing. 2 jeung 2 sabaraha? Cak bapak, wah budak blon nih budak. Muncak bapak 4 kula 4, muncak bapak 5 kula 5, ku bacak bapak bae. Nyaho ye. Nu nanya nama guru ka murid nyaho. Nu mantak nanya teh dites berarti. Nah, aya deui nanya teh ngajejeleh. Boga anak minta duit dibere tah 1 juta. Yo, meunang saminggu minta deui teh jang anu bere deui. Minta deui dibere deui. Geus kalima kali ka dieu sia, cicing sia dinya dieu. Hai, aing geus sabaraha kali mere duit ka sia bego. Teu meunang tah anak, atuh hitung bae ku bapak, ditikem sia ku bapak. Goblok. Atuh nyahoeun bapak ge geus mere duit sabaraha kali, ngah sudah dipake naon tah duit. Ieu sia didinya. Pertama, sia ku aing minta dibere. Kadua dibere, aju minta deui dibere. Aing nanya kasih ge sabaraha kali aing abah ge bare duit ka sia. Teu meunang teu hitung bah. Teu meunang. Jalain kos kitu teh mah. Maksudna nyarekan. Aing lain sakali mere duit ka sia tapi ku sia teu digunakeun eta duit tuh tolol-tolol teh si otak pasang atuh. Menta deui si mah gawena menta malulu. Nyarekanan teh mah nanya tapi nyarekan. Go. Bari bah, yang mah boga duit, ajo minta duit separit ya mentana. Mio separit dah mio. Oh sia diberi kemana mio, tapi pakai kusianya, nu bener tah, belikan kusia. Lamun kredit jeung cash lain deui bah hargana. Lamun kredit sabaraha? Barakara kredit? Ngomong sia lain sari. Bahkan hese dek beli cash deh di akhir zaman mah kredit bermodel. Yahudi teh geus kos karar itu bae. Nah, belikeun. Meunang meureunnan setengah bulan bah. Ang melikeun motor deui motor naon? Motor Mio. Anu itu ka mana? Aya mah aya bah. Ngan ieu kebutuhan aya deui bah. Bere deui. Ja aya ieu bapana ge. Duit mah eueuh bapana mah aya. Aya tah. Bere deui. Bere deui 3 kali. Budak motor kamarana nya dibeli cenah kebutuhan barang ditanyakan ternyata dijual. Oh adek abah sabaraha kali belikeun motor ka sia? Hah, sabaraha kali? Paneta mah nanya nyaun jan umang meulikeun ge abah pan make nanya deuk nyarekan. Nah ieu ge sarua ye Allah teh deuk nanya ka umat. Atuh teh kudu ditanya ku Gusti Allah jauhkeun nyahoeun. Ja Allah mah pangeran. Urang turun ka alam dunia Allah nyahoeun, ku ari hirup dihirupan ku Allah, Allah Maha uninga.
kemudian urang kuari ayeuna dibaya pagawean dagang berpolitik atau Allah mamahauninya kapae urang mah teu nyaho ira bakal pae Allah bageus nyahoeun kok make ditanya tuh urang ku Gusti Allah nanya dadek nyarekan ka urang nah iya sia bakal ditanya ku Gusti Allah teu meunang kieu sia ku aing pan dihirupan nah iya sia harita teh hirup kemudian pagawean sia waktu hirup naon bae cak Gusti padahal Allah nyaho cak urang teh atuh coba bae Gusti ka nyahona tumpahkeun ka dieu wah dikerekem sia ku Gusti Allah teu menang kos kitu nyanggakeun sadaya-daya Gusti mun Gusti Maha Uninga nah ieu bakal ditanya urang kabeh ditanya urang sebagai makhluk ditanya Kangjeng Nabi lagi ditanya sarua bae urang ditanya tentang naon tentang an ijabatihim ar-rusul wa amalihim fima balaghum urang teh ngaijabah ka Kangjeng Nabi narima kana ka Kangjeng Nabi syariatna jeung ngamalkeun datang ka mana ditanya zaman Kangjeng zaman sahabat zaman tabi'in zaman para wali kuari Junaid maju enggak zaman saha hirup beye aing mah lain aja rajana lain kiai sia nu nyampaikeun amanah para rasul nu nyampaikeun nu tabligh nyampaikeun amanah rasul saha zaman sia abdi harita teh kitu mui abdi harita di kecamatan mah kitu Kiturmudi naiknya ke kabupaten ju naik dinya ke provinsi pernah nyampaikan ai dibayar nyampaikan ai henteu mana mui panggil mui ih kuari nyana ngeungeunahana mui nagara sia saha harita mui abdi aya orang kronjo panggil iya nu formal nu formil dipanggil eta mah geus teu bareres tah mah lantaran nya nama ngomong aya dibayar teu ngomong teu dibayar teu ngomong dibere daek ngomong boga jabatan teu boga jabatan teu daek ngomong ieu mah anu berkeliaran we sa nah aya digigir disebutan di Jakarta kiai anu di kampung kiai anu pernah nyampaikeun pernah cara nyampaikeun aku mah muludan bere duit eta lah lamun dari bere duit ngaco ulah nu eta nu asli nu nyampaikeun nu asli saha yo ayo geura budi bejakeun diangsongkeun ka hareup deuk kumaha coba eta urang lamun geus dikitukeun kumaha eta dihareupeun Gusti Allah sia zaman ieu pernah nyampaikan nyana bahwa Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad pernah kemudian naon nu disampaikan ku manehanana rukun wudu rukun salat dan syariat lah dain semua bener coba tanya kiaina ditanya deh siapa pernah nyampaikan bener nyampaikan lagi dah bae ai diondang muludan sok diberkatan aya mun teu diberkatan di buledan moal kadinya deui wah teu beres ya aduh Masya Allah lah ieu bakal caritakeun secara global be umat bakal ditanya tentang narima syariat ti Kangjeng Nabi na nya atawa henteu aya apa henteu ditanya hai umat pernah henteu Muhammad nyampaikeun amanah ka anjeun tabligh risalah wah jelema burr kabeh ngomong aya nu pernah aya nu henteu ai Islam kabeh nyaritakeun pernah kafir mah henteu kan bela dirinya cak Nasrani teu pernah kami mah teu pernah sampai berita-berita kebenaran Muhammad teu pernah sampai Muhammad nyaritakeun tentang syariat teu pernah Nasrani Yahudi kabeh wah bangsa encek kabeh ngararomong engke mah kuari nyana baru teu beuteungna engke mah nyana di ditu pias teu pernah nyampaikeun umat kaula teu iman ge ka Gusti teu iman ge ka Muhammad berita nyampaikeun maka uranglah jadi saksi tuh apa cencongan urang jeung urang tidinya lah al yauma
nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rame atuh Pan. Wah, cek kampung Melayu ngomong. Hanya geus teu make hayah kampung Melayu mah. Cek RRC bener. Nu kampung Melayu mah geus pohon, bapak jasa encek lagi geus teu bisaeun. Eta mah nya encek nya susah. Ya Allah, nya di neraka saneng-neng rugina ka bina-bina. Hehe, pohara jasa. Ari tatanggana mah nu Islam sanajan nya ka neraka pan bakal dikaluarkeun. Tatangga si encek. Milu nya digawe jeung encek. Tapi kan nya lantaran aya imanan tetep dikaluarkeun untung kan. Nah iya. Walalas alannal ladzina ursila ilaihim, ditanya umat tentang nerima atawa henteuna ka para rasul. Jeung sanggeus nerima ngamalkeunana. Macem-macem ke rame. Walanas alannal mursalin, para rasul ge ditanya. Adam ditanya, Idris ditanya, Kangjeng Nabi Nuh ditanya, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi urang ge ditanya, nyampekeun apa henteu? Masya Allah. Padahal mah Allah teh nyahun falanakussan alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Teu gaib nyaho ngan deuk hayang nyaho coba datang ka mana bari deuk ditaubeh di memeleh di jejele. Aya jelema anu abdi mah ieu hirup teh di zaman SBY, kiaina harita Kiai Pulan, abdi mah teu pernah ngadengi nyana nyampeikeun ore cok jelema teh falanakussan alaihim ilmin. Cak Gusti Allah nyaho aing ge. Sia teu ngaku datang tabligur risalah melalui kiai anu siana. Cak Gusti Allah nu teu ngajading teu ngadenge. Pan aya muludan, pan aya rajaban, kiai ngabuka pangajian tong-tong ge datang ka songek. Siana nu teu daek, falanakussan alaihim. Allah jaritakeun, nunaeun bagi kiai nu katitipan ilmu sampaikeun. Besingke di akhirat ditanya, walanas alannal mursalin ditanya. Para mursalin ditanya, para wali, para kiai ketika orang dikahareupeun. Kiai anu sia di zaman anu nyampaikeun teu? Henteu. Kunaon sia dititipan emang teu nyampaikeun? Oh nu ngondang. Kunaon sia nu mata kayang diondang? Ieu. Cak ditangkal amun naon tah? Naon tah? Teu nyaho nya nambongan di ditu tah. Ngadeukeun tukang sate. Ieu tah. Tuh kan ditanya kabeh, umat ditanya, para rasul ditanya, Gusti Allah, umat ditanya, para wali ditanya, umat ditanya, kiai ditanya kabeh, mana teuing ramena? Nah, wa ma kunna ghaibin. Sabenerna mah atuh aing teu gaib. Eueuh teu kanyaho teu nyaho an iblagir rusul wal umamil khaliyah bima fi ma amilu. Nyaho tentang nyampaikeun para rasul, nyaho pisan atuh uning pisan. Jeung umat-umat anu sepi tidak pengamalan nu ngamal jeung nu henteu nyaho Allah secara perinci juz'i satu persatu nyaho Gusti Allah. Si ieu gadenge, si ieu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun, si ieu narima, si ieu ngamalkeun setengah, si ieu narima, si ieu ngamalkeun poara, si ieu narima, si ieu teu ngamalkeun. Nyaho Gusti Allah bakal dicaritakeun hiji-hiji. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Lu gaib jeung Gusti Allah. Gusti Allah maha uninga. Nu mantak urang kuari salat ti penting teu kudu dikanyahokeun ku tatangga cukup ku Gusti Allah. Engke bakal ditanya, ketika ditanya, aya teh berita tabligur risalah aya melalui saha kiai anu. Sia ngamalkeun tante nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti-Gusti maha uninga, abdi penting-penting ge hudang haju kihi haju HSDI. Eta anu ku aing ditolol-tolol ge sia. Goblok sia. Hudang mah hudang tapi ngan kiih doang. Tapi kan uninga Gusti Allah aing nyaho ka sia sok ngaji. Lempang ngajina nyaho, aing ngadengekeun nganyaho, haju ngamalkeun nyaho, penting sia hudang haju tahajud. Aing mah keur nanya bae cek Gusti Allah sebagai pangeran. Ditanya ku aing hijab padahal mah aing geus nyaho falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Oh nu gaib jeung aing mah. Aing nyaho ka sia narima ti kiai anu, kemudian sia ngamalkeun. Gas kebelah dia. Sia zaman sasya abdi bareng jeung si itu hirupna pernah sia ngadege urang teh kiai pernah ngamalkeun Gusti maha uninga teu kaburu Gusti naon bae kasibukan sia
abdi di pabrik Gusti. Mana babaturan sia di pabrik? Aya tuh itu. Sia ke di pabrik. Sia eta neangan duit jang kitu napakah pamajikan jeung keluarga sia sempet salat abdi mah. Minggu ngaji lamun teu keur gawe. Emang aya nu minggu gawe? Aya. Abdi mah ieu teh ai naon kitu ngaranna kesempatan salat tah bareng sa pabrik sia. Pan sia mah salat sia henteu? Nyangageun Gusti. Dek kuat. Wa makun la goibin udah gaib. Nek ngomong naon sia, aya dalilna tah babaturan sia mah jadi pabrik ke sa pabrik bala jeung sia, malah sakontrakan sangarendeng, sia mah ja salat sia nu henteu. Nah, nu matak sa pabrik aya bae tah nu dibere daek salat, jang dalil engke di akhirat. Besinyana ngomong bogus sih bongan abdi mah dibere susah. Aju di pabrik teu kaburu salat Gusti neangan duit bae. Babaturan sia datakeun. Ja susah sarua, pas salat. Sia ka ditu atuh. Dek lompat ka mana sia? Ayo sia, jauh apapun lah goibin. Waduh gaib jago sia mah dek nyarekan bae supaya kadenge ku ban sojen. Tinggal babaturan-babaturannya na waduh si itu dicarekan. Moal teu aya dicarekan. Heuh, dek lompat ka mana ieu aing? Dek lompat ka mana? Nah, kabeh bakal ditanya. Fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna goibin. Tanya hiji-hiji. Bari Allah nya. Oh, lu goib ka Gusti Allah supaya jelas Allah teh pangeran dek ngajejeleh jelema ditanya ku Gusti Allah kunaon sia persiapkeun ti kuari jang engke ngajawab pertanyaan eta lain lalagaan ieu mah Al-Qur'anul Karim wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah timbangan lil amali dipasang lisohaikiha atawa jang nimbang amal bimizanin lahu lisanun timbanganana aya jaruman wa kafatali aya dua cangkok dua mangkok dua cecepeh kama waroda fi hadis Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun ayat 3 hadis tu ngajelaskeun tentang sifatan mizan tentang pertanyaan jaga maksudna naon timbanganana jelas nu ditimbangna apa jelemana apa amalna apa bukuna eta lah Kanjeng Nabi nu ngajelaskeun aya nu jelaskan Kanjeng Nabi jelemana langsung diayakeun. Di hadis lain Kanjeng Nabi nyaritakeun jelemana mah tetep nangtung di itu nu ditimbang adalah sohaib buku-bukuna. Cek sakaol mah lain buku-bukuna amal bae diwujudkeun ku Gusti Allah. Amal bagus herang, bagus caang, amal goreng poek joreng. Nu jelas mandek kumaha ge ima urangna wa ima bukuna wa ima amalna pan nu jelas mah tetep bae ditimbang-timbang keneh. Iyalah ayatna wal waznu yauma idzin al haq timbangan nyata timbangan nu bener yauma idzin harita bakal dipasangkeun jangan sing hade faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun sahaja lemah nu ditimbang berat amal hadena faulaika humul muflihun bahagia wa man khaffat jelema anu hampang mawazinuhu kahadeanana berat ku kagorenganana faulaikal ladzina khasiru anfusahum jelema eta lah anu ngarugikeun dirina waktu di dunia boman teu daek beramal bitaswiriha ilan nar ku sebab dijongklokeun ka neraka bima kanu bi ayatina yazlimun ku sebab maranehanana ngazolimkeun teu percaya ka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala nu ngantak urang mah alhamdulillahirabbil jauh masa urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh jeung Kangjeng Nabi tapi urang ngalaksanakeun syariatna dibabaca ku urang sifat wajib di Kangjeng Nabi di para rasul teh opat urang diantarana kabeleteran kuari tah di dieulah bakal ditimbang saurang-saurang malaikat Jibril di dieu Mikail di dieu Israfil di dieu Kangjeng Nabi di dieu cek sakaol Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan hade nu gede jurusan sorga timbangan nu goreng ieu neraka asal ditimbang let ka dieu ka kenca belah dieu geus tinggal ngagejebur ka neraka asal ditimbang leketai ka belah dieu geus sorga tinggal berangkat ka sorga bae ya Allah ya Rabbi
kuari urang teh cek sakal Kangjeng Nabi ngajelaskeun timbangan teh timbangan qada wal adli. Ieu timbangan teh timbangan papasten jeung keadilan. Nu mantap kuari urang timbang diri urang. Kuari kurang kudu timbang kejujuran jeung keadilan urang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi. Geus datang ka mana ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi ketika ditimbang kurang bera rasa. Aing lamun ditimbang berat mana ya? Tibata bae mata ye lobaan dipake neuleuh Quran apa lobaan dipake neuleuh TV kurang bae timbang kuari ye qada wal adli kuari cek Kangjeng Nabi timbang maneh merenung ceuli lobaan pake ngadengekeun musik apa lobaan pake ngadengekeun urayan-urayan hayo coba hayu apa lobaan ngadengekeun anu hasud ka urang anu ngomongkeun ka urang apa lobaan make ngadengekeun Al-Qur'an hadis kalam ulama timbang ku urang sorangan bari merenung kieu. Urang timbang ku sorangan bae hayu geura. Leungeun lobaan pake nyekelan naon ieu leungeun. Hayu sia leungeun, apa nu teas-teas apa nu hipu-hipu. Ah sia leungeun. Timbang ku sorangan urang komo nu geus kolot mah maningan ge beureum mah molotot pegahan engkos kol budewek ieu. Tinggal Nyi Hajina, "Hoi. Mana eta mata kosong amat?" Teu kosong teu naon. Naon ngalang layung kitu. Teh tu dirinya bae lanang. Eta molotot kitu. Keur ngarenung ngaji tadi cak kiai aing ieu geus asa di akhirat bae. Meuh. Ya jadi teu percaya karena kuari bae. Kalau ngomong gitu atuh sia ini bener ku sia dikitu-kitu. Dekeran tuh, iya keur ngalamun aing di akhirat teh cek kiai ge timbang cenah amal. Hampura aing Nyi Haji, dia tukul ge hampura tah geus rada deres sakitu mah. Kula deui beureun hampura sok nyerekan ka Pak Haji teh mah. Atuh hampura aing geus dihampura jasa. Mun aing kawin deui, tah. Pakarak dek bener ge. Tah urang ngarenung ieu aing lamun ditimbang kuari andai kata paeh aing ye ditimbang beratan ka mana mulai urang ngurucut cai mata Gusti tibalik datang ka kuari Gusti Allah nyaritakeun kahirupan para rasul nyawa ditarohkeun jang ka Allah terus di para sahabat nyawa ditarohkeun abdi manarohkeun harta ge ku pait-pait teh di zaman para wali songo eta teh perang nyawa tarohanan urang lamun zalah ka Kudus masyaallah jana mapan balik teh dicacag nu ku urang kuari dizarahan di Kudus Sunan saha ngaranna Kudus tuh siapa jarah bae teh nyawa ngaran aju kiaina poho buku aing ge tuh eta pannya nama perang Sunan Kudus mah perang balik tepan dibawa teh tinggal nyawa balan cak sakaol bapan potong ieu na ge nu kurang dizarahan eta saja persoa di Kudus teh Kudus masyaallah balik nyawa batur mah nyawa tarohanna pake ilai kalimatillah renungkeun ku urang aing boro-boro nyawa duit ge ku pait-pait teuing ge aya masjid ge butuh ka keramik kook biasa bisa babara kali haji jamang haji mah atuh jajan mah aya atuh ieu keramik ieu keramik nu sajen heula ke kurang karak aing hayo heula nu sajen heulanan bisi teu kabagian beramal nu sajen eta ngomong hebat jasaban ayo urang babarengan heulanan nu sajen bae geus beres gaji ieu mah geus beres keramik alhamdulillah tuh biasa gaji neraka tah mah kuduna ge nu sugi mah lain kitu haji ieu keramikna kumaha saha anu geus siap keramik batalkeun geus Pak Haji duit loba di bank anak geus di ngaranan ari Pak Haji na aing mah teu boga duit sial teh Ki Haji tolol emang nu sugi mah kos kitu bloon batur bae dikesek-kesekeun tah hayang urang mah hayang ngadenge tuh geus kitu Mang anu sekian meter geus aya sabaraha eta aya 20-an mah bejakeun ka Mang anu lain teu butuh gitunya dieu mah ku Pak Haji bae kabeh sapira 500 meter lah sabaraha kebon 500 meter geus tuh jual kebon tetangga habak beres bener lah Ki Haji dasar pelit-pelit bae
tangeunaheun urang ngadengeuna ya kan gas dulu sadaya hampura ieu mah ditarima bae nu 1 meter 2 meter ngan ke dialihkeun ka nu sejen sebab ieu keramik ditangkes ku Pak Haji Anu oh maksudna abeh teu kesel deui cek jada teh ieu mah duitna aya naon teh alhamdulillah atuh nu kami mah geus kanaonkeun bae kan ngeunaheun teh mun aya di lembur nu kos itu gimana henteu Pak ayo heula ke kurang aing kurangna 1 meter eta nu dimaksud ku aing aduh ya udah sugih dur-dur pet kos ge batah ilah wal waznu yauma idzinil haqq fa ulaika faman saqulat bawazna Kangjeng Nabi na di dieu maksudna naon eta Kangjeng Nabi di dinya cicing ya Allah ya Rabbi Kangjeng Nabi lain samaneh ketika ditimbang umat Kangjeng teh ti heula pan al awwalun al akhirun umat Kangjeng Nabi teh pandeurina diayakeun pangheulana ditimbangna Kangjeng Nabi di dinya sabelah Kangjeng Nabi cicing di cukang neraka jahanam Masya Allah lain lalagaan Kangjeng Nabi memang kumaha begitu ditimbang teh nu kadeu ku Kangjeng Nabi leket teh ka kenca Kangjeng Nabi nyekelan surat ulkoh ngaranna tek gegera dikajakeun naon cak dibeu ulah bomong berat anta tarina ka ditu kok jadi ka ditu salam surat leutik mah eusina la ilaha illallah muhammadur rasulullah eusina eta tah leutik jasa surat asal ketei ka ditu naon teh cak dibeu ulah long lagi nu penting salamet bae sada senang jasa urang boga Kangjeng Nabi modal kitu senang mun aya presiden nu kos kitu mantap jasa tah ya Allah ya bahkan sinar sholawat maka dele begitu dek ditimbang tak timbang lekete kade maneh kadele ku kaula cek Kangjeng Nabi ai tuan saha ma ahsanaka wajhaka wa ma ahsanaka khalqaka saha ieu kasep amat jeung bager amat ana nabiyuka Muhammad oh ku kaula kadele maneh sok maca sholawat 11 ta salat saeutik jasa cek ya aduh aing 11 baheula isinya diomongkeun di hareupeun jelema cak batu deh 11 doang geus kajeun 11 ge lantaran saya istiqomah geus begitu ditimbang tek teundeunan sholawat ka dieu oh 11 bae kuat ka salamet tas salat 11 nyana nanya heula mas sana wajhaka kasep amat Tuhan saha jeung tita tadi tutulung bae ana nabiyuka Muhammadun oh pohara ieu kacirita nu sok maca sholawat mah ku Kangjeng Nabi kaciri sidar sholawat nah geus disalabat-salabatkeun mantap ku ari ulah cicingeun geus kolot poe Jumat geus jam 10 ka masjidna ih teu bisa jam 9 mah teangan di dinya tihang jang nyalande tungtungna lain maca sholawat tasbih ka mana mata ka mana bahkan aya nu nyokot ge tambah baturan tasbih teh nyaho nyana barang hudang aya tasbih aing ka mana lalu teh baca sholawat lah mumpung urang hirup komo nu geus kolot mah ieu inget wal waznu yauma idzinil haqq ya Allah ya Rabbi ingis jasa untung aya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran kabeladianan mah cepet ya cepet limbangna cepet jadi Kangjeng Nabi kan lah tuh kulantaran sorangan nimbang cepet lai ka dieu aya anu henteu kabagian sapaat kaburu Kangjeng Nabi na keur munyeuna ka dieu ieu ka dieu dibalangkeun ka ditu kan waduh aing Muhammad bae cek jana aing teu kabagian lieu tapi tetap Kangjeng Nabi kadeuleu ku Kangjeng Nabi pas gagolepak ka neraka cekel ku Kangjeng Nabi entap tulung ka malaikat Jibril salamat ka eta Ji, atuh mah geus jore cek eta teh. Jadi itu lagi main simplong melulu nya. Aya sholawatan cek Kangjeng Nabi. Sabaraha sia sok maca sholawat? Ai muludan cek nya. Maca tante, henteu ngadengekeun doang. Lumayan sakitu ge cek Kangjeng Nabi. Nya daek ngadengekeun. Assalamu alayka zainal anbiya, ya assalamu alayka. Assalamu alayka atqal atqiyai. Nu macana mah santri kan jeung kiai. Aya sia, kula mah cenah ngatur-ngatur eta berkat cek nya. Aju ngatur-ngatur diatur teh jang kula heula teh. Tetep salamet bae. Pan mah apa eta. Ngan eta teh ngaguling heula ka neraka tah mah. Tapi tetep kok ngajar rewel.
Jibril salametkeun. Masya Allah Kangjeng Nabi moal aya pang sibuk-sibukna ieu ketika wal wazdu yauma idzinil haq. Sibuknya sa Kangjeng Nabi. Geus manu ieu, geus manu itu, geus manu ieu, nu itu geus ulah aya bae umat Kangjeng Nabi nu ngagolepak ka neraka pohara jasa pan. Mantak teh kuari usul ka Kangjeng Nabi beusi engke kalepasan. Teu kadeuleu teu karawel laju teu kalekep ka bapak tuh. Waduh, pan geus kalekep apa teu kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Umat aing geus beakeun kan Jibril. Beak geus. Aya wae nu teu kalekep, bangonna mah aya. Pan kita tadi aing sakieu sibuk lah cek Kangjeng Nabi ka dieu itu. Eta lah aya bae. Coba, tang. Ya, tuh bener. Cabut Jibril, cabut. Sih ti kalekep kunaon? Kredit cek kira. Lewat ketik wari urang lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalkeun ayat ieu mah ieu jang supaya urang merenung. Wal waznu ari timbangan yauma izin nalika dipertanyakeun umat jeung para nabi, yakni yaumal kiamah al haqu, timbangan nu jelas, nu hak, nu nyata bakal dipasangkeun. Urang bakal ditimbang ima urangna langsung wa ima amalna wa ima bukuna nu bakal ditimbang nu jelas deuk mamana ge pasti ditimbang. Renungkeun ku urang aing mun ditimbang beratan mana haju Kangjeng Nabi neuleuh tah henteu ka aing saat eta. Mun urang ditimbang bagus nikmat amat, ketika orang ditimbang goreng haju Kangjeng Nabi neuleuh tetep ku Kangjeng Nabi diamankeun. Ieu nu rempan mah timbangan urang jore Kangjeng Nabi na teu neuleuh ka urang. Apa teh kalekep eta? Tah ieu teh nu dikhawatirkeun beusi ti kalekep doa. Masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan engke katingali ku Kangjeng Nabi urang, disafaatan ku Kangjeng Nabi urang sehingga urang kabehan salamet di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimis salat ala al-habib Muhammadin. Adimis salat ala al-habib Muhammadin. فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. يا ربي بالمصطفى الله بارك سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله. محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب
جميع الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم